Halo guys, jangan lupa subscribe, like, share, komen. Terima kasih. Ya, tong oprek main HP kalau lagi berduaan ngobrol-ngobrol tuh. Ya terus orang teh kumaha tuh. Mata ngobrol-ngobrol oprek main HP. Sok atuh kumaha. Kira-kira kasanggupan dia teh kumaha tentang hubungan orang teh. Hari ieu mah kumaha ngaturkeun wae. Hari mah geus siap nikah. Hari iya siap teu? Hari ieu mah siap. Ya sok we sareng keluarga datang ke bumi. Aya di belum nikah teh. Kurang diteteangan. Aya naon gitu neangan urang? Kurang ya perlu bayar bisnis sih. Gimana teh? Naon tamang kira-kira asal ada katingna asal ada gunaheun gitu. Jadi gitu ya. Gulungan orang teh. Betul-betul gawe. Mana deh teh gawe itu urang? Aduh, Jo, kaparangan. Urang teh keur nganggur, butuh pagawean. Apaan gitu mah, Pi? Saya itu ujung orang gawe. Hayu, tapi di mana gawena? Gawena mah jauh di luar kota. Tapi kumaha mana pan mana arek kawin beureun. Gawena gawe naon? Mahaya bikinan mah gawe tawar kota. Nyari ieu mah sok wae. Ngan ari rencana arurang nu tadi mah sok we arung dikeun heula jeung keluarga. Jo, kalau orang bikinan, tapi tadi teh gawena gawe naon heula? Tip. Gawena mah di papi cash dia. Dan gajinya lumayan, tip. Ke aya jang betul mah. Ayo lah. Kiraha rek berangkat tak? Di berangkat mah bukan. Hari mana disebut daek mah. Di mana kai mah urang? Urang di daguan di mah, ha? Cepet-cepetnya. Urang di daguan di mah, bukan. Mereka ini mah urang. Ulah juga siap itu. Tah, ini aja. Alhamdulillah aya jalan dengan rencana urang teh. Ya alhamdulillah didoakeun sing berkah slamet ari aing rek mangkat mah. Ya amin, mudah-mudahan.